rada dieureunkeun heula ya. Rada dieureunkeun heula. Aduh. Alhamdulillah. Ibu sinareng bapak sadayana nu kusip kuring dipihormat tos terang nami simkuring atos irakut bu doa acal tai teh cepot wis wah hati mau kecopet dak iya sakitu ganteng kieu acuk takwa mah sebutkeun copet cepot tos terang nyebu bu pak najar beli aduh alhamdulillah tepang sareng Mang Cepot sabaraha kanca duh di Bandung ya teh ibu ngenalkeun simkuring teh nya punten we yeuh rada titararajong puyeng di jalan alah jeung macet di macet ku ekonomi macet ku mobil motor ngajajabot wah biasa nama kade tengah dulungsung ke Sumedang tuh dugi ka Indramayu dugi ka non ditu teh Cirebon aduh aya nama bu pak seur mobil nama motor pasuriwer duh alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah rabbil alamin dedeh teuing Neng Risma Mang Cepot teh bu bapak ngauningakeun ibu apoy sakulawargi atuh kapungkur cenah almarhum bapak Ugan ngarabri tikawit putrana non urang kalina ibu apoy almarhum bapak Ugan atuh ayeuna digentos ku bapak Yadi alhamdulillah bu sering 2 mingguan sekali tawasulan kaditu ka Bandung karanca manyar angkat nanti duh sugan teh cak gitu dugi ka ngoprot ke sangalah alhamdulillah tieu tempat karanca manyar upami mapah bisa baraeun ya pak sabaraha ribu lengkah sabaraha juta lengkah ngan saur dina katerangan oge lamun urang teuih rek ngalap ilmu bade ngaos insyaallah salengkahna pinuh ku pahala mudah-mudahan alhamdulillah bu reus nepangkeun simkuringnya ieu teh masih kene pujaran Giri Harja 5 bu mungna cenah ayeuna Mang Cepot tausiah teh make wayang pan wayang haram ceuk sebagian nya bu pak res wayang haram res tuturkeun ceuk kiai teh cenah aya kiai nu tersepeun kana wayang teh haram cenah tuturkeun kurang res pak kiai wayang teh haram cobian leug sia gitu ya eta dai wayang maka kai ngan para wali nyebarkeun agama Islam teh melalui pawayangan melalui perdagangan tubdugika tiasa syahadat tos aruninga syahadat di dia atos piraku we atuh alhamdulillah ya teh simkuring teh Neng Risma ulah jadi tunggul sirungan catang supanya gelis saat pengantin pemegatna teh Cep Eri ibu apoy laksana nianya Mang Cepot teu alias aja teh dongkap ka dieu ngadeuheusan man ieu pangung asa oyak-oyakan teh ayeuna naon bener ya kira betuing pangun teh tidak lain tina tahun tina puisi aja saya keyagan ieu tingrek nyarawer meureunna ni teh kaya-kayagan aya kitu eta ngolona eta lain pisan kita dunya
Insya Allah ibu doakannya, kurang saling doakan ibu senarang bapak nu hadir di tempatan atau napi anu ngadangu melewati pengeras suara samulih nanti dia anu ngagaduhan sama tancing engal kabayar anu ical galehna atuh cing pajeng anu tegaduh jodoh wae cing engal gaduh jodoh ulah sampai ka jomil res lah naon yoi kadi orang joget apaan tausiah joget itu menang ayo Ustad joget tidak menang Haji Roma Irama ulama reres tuh sakali la ilaha illallah la ilaha illallah cek beki pokate tiada non tuh pan itu sabarahat 100 juta tekan kontrak nah sekali la ilaha illallah ai dia pasok pikir Pak alhamdulillah pasok alhamdulillah tuh dikrullah Bu Pak gerasa kurang beri joget aduh instrumennya pegang lalak wajah pengantin ayah pengantin alhamdulillah ibu hajat ayah ibu hajat bapak Yani tinggi bagaikan gunung bahkan tak terhingga hanya Allah yang dapat mengampunkan sebuah segala satu hanyalah Allah yang mampu zunubi kalau mau cinta biasa bali sunni bagi apa walakinnaha indah karim apa junahu minal muni walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah sadayana nyebut Allah ya Allah Allah ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah ya Allah
asla takwimin min adikun fayakun ya gharami salatun bisalamil mubin linutati ta'ini ya gharami salatun bisalamil mubin linutati ta'ini ya gharami Allah 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 sadayana nyabat Allah mugia kedua mempelai di paparingan ku Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan keluargana aya dina syakinah mawaddah warahmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, si bola kuring turun dola tuh. Hitung duit dola. Alhamdulillah kan nyawer. Cing agung rezekina, cing tiasa ka Mekahnya, Bu. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Loh, sok Ngenang pisannya punya aritos kengeng artos balik sih eta mah. ulah segitu ah. Ngera-ngera. Dina ieu saah mangrupikeun dinten anu berbahagia kalayan dinten anu bersejarah wabil khusus kanggo Neng Risma sareng Eri. Urang doakeun ku urang sadayana wabil khusus kanggo Teh Risma sareng Eri mugia mantenna sing dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala keluarga anu sakinah mawadah warahmah keluargana pinuh berkah digampilkeun rizkina dipanjangkeun yuswana sing enggal-enggal dipaparinan turunan anu soleh tur soleh keluargina ibu Ramana ngayakeun ieu acara buruanana di tendaan ustadna di panggungan sadayana ibu sadayana ia mengrupikan salah sauyos pengorbanan anu janten sepuh kanu janten murang kalihna sangkan murang kalihna pinuh ku doa pinuh ku keberkahan wabil khusus kanggo ibu apoy sareng bapak Yadi mugia mantena rizkina anu parantos dikaluarkeun sing ditambih-tambih ku nu langkung ageng ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ibu Darama Alhamdulillah penganten aya penganten aya keneh ulah waka ka kamar. Bismillahirrahmanirrahim urang ngaji nyabunya ieu panginten film kanya asim kuring panginten tin pasti asa deui mobil khusus kanggo keluarga Pak Yadi bingah sim kuring di Bandung tiasa silaturahmi penak sareng ibu bapak sadayana di dieu kalayan mugia ibu bapak sadayana nu hadir dina ieu saah sing dijamin ku Allah Subhanahu wa taala amin. Keluarga ibu yakin sakumaha pidawuh Kangjeng Nabi jalmi anu talabul ilmi keluargana bakal dijamin ku Allah Subhanahu wa taala lamun aya terjadi sesuatu di keluarga ibu di bumi maka mautna lamun maut keluarga ibu di bumi ibu keayaan nuju talabul ilmu maka mautna oge mati syahid amin. Kalayan ibu sadayana nu hadir dina isaah man talabal ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a anu keluar di bumi ngalangkahkeun dua sampean kanggo talabul ilmi maka ibu bapak sadayana nuju aya dina fi sabilillah jalan nepi ka ridho ku Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a sehingga uih deui ka bumina masing-masing dina ieu saah sim kuring panginten bareng ngaji matang kanggo panganten baru kalayan kanggo panganten lam tong bari nya cegah cai teh wae disebut bari panganten lam margi nu namina rumah tangga mah aya universitas ta ibu
tapi aya sawios kitab anu dikutip nyatana namina kitab Uqudul Lijam. Nah eta format rumah tangga aya dina lebet eta kitab. Hiji suami istri kedah tiasa nyumponan hak sareng kawajib, carogena kedah tiasa nyumponan hak anu janten bojona, bojona kedah tiasa nyumponan hak kanu janten carogena. Naon hak bojona tinu janten carogena anu kahiji nyatana husnul usrati, nyatana kahiji sae ngarejeun. Ulangi deh ibu, hiji sae ngarejeung, lamun tos sae ngarejeungan bakal sae ngareneuhan. Nah make jeung seuri da kedah sae kan hubungan namina hubungan silaturahmi mah antawis seorang istri sareng seorang suami kedah sae dina sosialisasina, dina tutur katana, dina sapa santuna, kalayan dina ngareuneuhanana oge kedah sae. Komo deui panganten anyar moal hasil murang kali soleh lamun henteu sae pelebah etatna. Kumaha para kaul ulama meninggalkeunana Rasul nganjalkeun maksimal lamun panganten baru bade ngalaksanakeun eta bade ngalaksanakeun saur Kanjeng Nabi paling ieu mah paling maksimal kedah gaduh wud. Hiji kedah gaduh wud, kaduana salat sunnah nikah. Upami notos lami mah salat sunnah hajat. Seueur sabaraha rakaat cenah Ustaz? 2 rakaat. Santosna beres salat ditutup ku salam teras zikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah 100 kali. Bila aja Ustaz. Harek derna. Kabul beurahan. Sanggeusna zikir teras dilajengkeun kana ngaos Al-Qur'an. Paling sakedik 100 ayat nih. Beuki lillah gitu. Komo deui saur para kaul ulama sunnahna sateu acan prung dina nuju zikir, dina nuju ngaos Al-Qur'an disayogikeun baskom anu eusina cai. Rek ngojay babarengan sanes. Hasil zikir sareng aosan ayat suci Al-Qur'an teras ditiupkeun kana eta cai, si caina diempelkeun di kamarna. Beuki lillah. Mending titah ngapel. Irah. Tapi itu adalah cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang sae ngadonanana maka hasilna oge bakal sae. Coba tinggal generasi umat Islam semakin hari semakin terpuruk karena apa? Karena perjinahan semakin marak, karena pagaweanana oge kurang sae. Maka hasil jelemana oge baru tanggung. Tedai ibadah acak ngong adan maghrib si eta mah kalekah musuh we. Ngong adan lohor jongjon we muncul Allahu akbar Allahu akbar gecluk adan di hare-hare bala eta nu ngageran teh Allah ngagerande Allah, tapi tinggal HP na disada di saung anu ngagapuy dina bajuna anu disengletkeun dina saungna ngirining disada ngingkik heula dibersihan heula asli eta mah dibersihan heula suku anu lamokot geuletak leungeun nu lamokot geuletak teh ngingkik nyokot HP pas dibuka aya SMS di malaikat. Masa aktif usia Anda akan segera berakhir. Anu cuma zaman yang tadi ngahare-harekeun salat naudzubillah simana naudzubillah. Eje husnul usrati sae ngarejeungan
anu kadua na wa mu'natu zauji saya nganafakahan kanu janten bojo anjeun tah Kang Eriknya nafakahan bojo hidup kalayan sakumaha sunahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi saya na hiji caroge maparinan acuk raksukan anggean kanu janten bojo na teh 3 sasi sakal di dia aya 5 bulan sakali aya teu 6 bulan sakali eta ge ustad lebaran lamun menang THR setahun sekali. Margi kitu ibu-ibu sadayana balik di dia engke protes kana jantan salakina. Bapak cek ustad oge kewajiban bapak meuli baju keur ibu teh 3 bulan sakali. Setahun sekali 2 minggu sekali hanya ngereditkeun. Allahu Akbar. Ibu karunya mah anu di Bandung bu ti memete kawin tebikeun ka budak geus riap can pernah dipangmeulikeun kutang-kutang aja protes kanu janten indungna emak salami abdi dipihukum ku si akang can pernah dipangmeulikeun kutang-kutang akhirna si emak gogodeg karunya teuing anakingkeun ku emak urang panggieunkeun kebenaran aya karung tarigu sesa warta dipangieunkeun eta kutang dina karung tarigu patah tembongkeun kanu janten salaki maneh ku sabab naon ku sabab salaki maneh can pernah pangmeulikeun kutang-kutang acan war dipake eta kutangna ditembongkeun kanu janten salakina pingsan ibu ku sabab aya tulisan dina dadana berat maksimal 45 kilo. Allah datang isuk-isuk salakina ngahulang bebeja kanu janten CS na pamajikan urang tega maneh ulah eleh juk neangan maneh oge kudu bisa mapai lembur akhirna geus kukurilingan neangan lembur jonghok dina payunan toko jajamu aya sepanduk nyanyak menir dicabut dijieun kolor ku eta salakina datang peutingna dipake hareupeun pamajikanana akhirna pamajikanana anu ngahulang kalayan pingsan ku sabab aya tulisan sudah berdiri sejak 1956. Bebeja deui eta pamajikan anak anu janten indungna mah kamari si akang balas dendam cek si emak teh keun nyai cik keneh usum pemilihan gubernur keun ulah eleh si emak mapai lembur menang sepanduk tilas kampanye gubernur ur dijieun deui diporsotkeun hareupeun salakina ngahulang salakina tebikeun kanungkulkeun mastakana ku sabab aya tulisan jangan dicoblos tapi dicontreng. Allahu Akbar. 3 bulan tapi sahur Kanjeng Nabi neng adamu nisa'i barakatan aisaruhunna mu'unna istri anu pang ageng-ageng na berkah nyatana istri anu ringan nafkah cek si bapak teh senang menang ya maksudna ringan nafkah nah erek di paparinan resiko ku salakina sabaraha wae oge kedah 10 juta bade nampi bu bisa 2 juta atau sabulan bade ditampi ibu alhamdulillah 100.000 sabulan belikan kalender setahunan. Oh matnya nengnya ulah loba teh nuntut kanu janten caroge lamun caroge mampu nasa gitu tarimakeun doakeun mudah-mudahan ku doa istri-istri aranjeun kabeh sing mukakeun pintu rezeki anu senantiasa bakal diaurkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Hiji syaratna saur Allah wa may yattaqillah yaj'alullahu makhraja bila mana anjeun takwa ka Allah maka ku Allah bakal dipaparinan jalan keluar bakal diturunkan ke Allah kok rizkina bakal dibukakan di berbagai macam penjuru ulah ieu mari penghasilan salaki 50.000 sapoe ari mentah helikopter kan teh nyambung eta
omat sedikit apapun uang yang telah diberikan ku caroge hidup manfaat ke punten Bu tekeng diselewengkeun kan sok aya ningannya ibu-ibu ari ku caroge dipaparinan 100.000 keur balanja keur meuli dangeuna der dibelikeun baju tah tekenging eta teh Bu loba nu kajadian ku kitu kamari usum Idul Adha dan simkuring ibu-ibu dibere 200.000 ku salakina keur balanja keur masak daging kalau ka indit kadaya kolot meuli baju karya busana dari diri busana kacopetan ngegeunggeui kata si emak si ibu ke rumah duit 200.000 na dicopot ku copet bobongok teh disamperkeun ku polisi ibu kunaon kacopetan ke polisi oh kacopetan atuh ibu na hati-hati emang nyimpenna di mana dina kutang ngahulang eta polisi nah dina kutang bisa kacopetan ibu meureun karasa pas nyokotna nya karasa sugan teh moal dicokot jeung duitna Allahumma shalli wa sallim wa barik astagfirullahaladzim ulah kitu nyenengnya insyaallah ibu-ibu di dieu mah saroleh jadi itu ibu anu teh soleh mah dihandapkeun kolong langit husnul asrati wa mu'annatu zauji wa mahruha tadi terus dipaparinan mas kawin atas alhamdulillah mas kawin salah sawios hak tinu janten bojo anu salajengna nyatana wa ta'limuha nah yang paling susah ngelmuan kanu janten bojo nah simkuring bade ngaros ka ibu-ibu nu aya di dieu ari ibu sok dipapatahan salat kuno janten caroge sok alhamdulillah berarti bapak tos cumpon maparinan ilmu ibu sok dipapatahan ngaos Al-Qur'an ke caroge sok alhamdulillah jujur ya Bu tong osok-osok beri tungku ibu sieun ke si bapak diancam di stop uang resikona jujur ya Bu jujur maparinan ngajarkeun aosan bacaan salat maparinan ilmu baca Al-Qur'an perkawis haid perkawis nifas itu adalah tanggung jawab suami kalayan maparinan ilmu akhlak ilmu adab itu adalah tanggung jawab suami faliyakul khairat auliyasmut berbicara yang baik bila tidak bisa berbicara yang baik dia caroge anu kedah tiasa nguningakeun cariosan anu sae kata-kata yang baik lemah lembut tekeng sompral ieu maka pamajikan teh ari sia ari maneh nya soalna gambaran orang tua itu bakal direkam kudu janten budak sering kejadian kenapa anak itu jadi pemarah pakana karena indung jeung bapakna menang pasea Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma urang hiburan heula punya wahai kaum lelaki coba lihat sabda Nabi Allah mencari istri jangan cuma milih yang cantik harta tahta juga rupa bisa jadi si malakama tapi pilihlah agama insya Allah akan bahagia jangan sampai salah pilih yang solihah istri penuh berkah ringan nafkahnya coba lihat yang di sana rumah tangga tak beragama hidup jauh dari
harta mati takkan dibawa rubah habis dimakan usia harta mati takkan dibawa tapi pilih agama keluarga kan bahagia sakinah mawaddah dan warahmah. Tapi pilih agama keluarga kan bahagia sakinah mawaddah dan warahmah. Rubah istimewakan usia harta mati takkan dibawa rubah habis dimakan usia harta mati takkan dibawa tapi pilih agama keluarga kan bahagia sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah mawaddah dan warahmah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Panjangkan Bu. Hikmah kedah tiasa nyumponan kewajiban tinu janten caroge kanu janten bojona. Ayeuna nembe diuningakeun dina salah sawios senandung anu berdasarkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putrinya tercinta, wahai Fatimah dan istriku wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa di dekat rumah kita terdapat sesosok bidadari surga, yang mana bidadari surga tersebut adalah dambaan setiap laki-laki yang ada di dunia ini. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Siti Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, siapakah bidadari surga yang engkau sebutkan tersebut? Lihatlah tetanggamu, yaitu Mutia. Dia adalah sosok bidadari surga yang kelak akan bersanding di surganya Allah, menjadi gadis yang paling cantik, menjadi wanita yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa penasaran, Aisyah pun mengenap-ngenap dan melihat di balik dinding jendela rumah Mutia. Dan ternyata Mutia sedang menyediakan makanan untuk suaminya. Lalu Mutia membawakan hidangan tersebut di atas meja suaminya. Namun ada yang beda di tengah-tengah hidangan tersebut. Di samping hidangan tersebut ada satu cambuk
yang disediakan oleh mutia dan apa yang terlontar dari mulut mutia. Wahai suamiku, bila engkau mencicipi hidangan yang aku buat dan rasanya tidak enak, maka aku persilahkan punggungku untuk dicambuk olehmu. Subhanallah. Itulah gambaran mutia, bidadari surga yang taat kepada suaminya. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, andaikan Allah menciptakan makhluk untuk dijadikan sujud seorang suami, seorang wanita, tiada lain adalah suami yang harus disujudi oleh istrinya. Saking harus taatnya seorang istri terhadap suaminya. Subhanallah. Ibu, mugia ibu-ibu aya di dia sing jantan mutia, sing jantan bidadari syurga, anu senantiasa memberikan kebahagiaan di rumah tangga, memberikan senyuman indah terhadap suaminya. Sok sanau si bapak wih di sawah nyolendang pacul, ibu kedah jantan bidadari syurga. Tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah badai ngalangkahkan sampai anak lebet ke bumina, selalu mengucapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena apa? Karena di lebet bumina Rasul ayah bidadari surga. Siti Aisyah terus nyambut siap kalayan raksukan anu indah, badana wangi, senyumna manis, benten sareng bojo urang. Si bapak rek asup ka imah maca ayat kursi. Usabab pamajikan anak bajuna rangutun buuk ditalian ku kabah. Sadao ka mana mending sehingga uka cik si bapak. Allahu Akbar. Maka wadah koneng-koneng teh lepan berem-berem teh cek carogena teh ari pamajikan urang rambu-rambu lalu lintas. Allahu Akbar. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nganjurkan pernikahan, nan tazawwaja faqad istakmal nisbudini. Jalmi anu ngalaksanakan pernikahan nyatana parantos memenuhi setengah dina urusan agama. Berarti tos nyumponan urusan agama. Di balik hadis cariosan anu ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuningakeun, ganjaran anu bakal disayogikeun pikeun seseorang yang melakukan pernikahan adalah nyatana sakumaha anu diuningakeun dina hiji kisah dikutip dina kitab Al-Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qadas Allahu sirahu nuran. Dina hiji dinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadongkataan hiji istri anu namina Al-Haula. Al-Haula nyarios ka Rasul, ya Rasul caroge abdi nujuh bendu ka abdi, nujuh baeud ka abdi, kumargi kalepatan abdi. Saur Rasulullah, wahai Haula, teraskeun anjeun ngabdi kanu janten caroge. Taat anjeun kanu janten caroge. Jangan sampai baeudna caroge anjeun dibales ku bendu anjeun. Siap ya Rasulullah. Tapi balasan ganjaran kanggo abdi naon cenah ya Rasulullah? Saur Al-Haula, wahai Al-Haula, Allah Subhanahu wa taala parantos ngajanjikeun pikeun hiji istri anu taat kanu janten carogena. Bila mana anjeun dicepeng pananganna kanu janten caroge, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngaburudulkeun sagala dosa perdosaan anu aya dina diri anjeun. Subhanallah. Wahai Al-Haula, lamun anjeun nyayogikeun katuangan, maka kesang anu dikaluarkeun ku anjeun, tanaga anu dikaluarkeun ku anjeun pikeun ngaladenan carage anjeun, Allah bakal ngangkat 10 derajat kebaikan pikeun anjeun, ngahancurkeun kaawonan anu aya dina diri anjeun. Subhanallah. Terus naon deui ya Rasulullah? Lamun anjeun digusur asup ka kamar, terus ditangkep anjeun kuno janten caroge anjeun, maka Allah bakal ngabanggakeun dirina di payunan para malaikat. Hei malaikat, tinggal umat kami, tinggal hamba kami, keur ibadah ka kami, keur ibadah ka kami. Nyeneng ibadah eta teh
entos kitu naon deui ya Rasulullah, lamun anjeun hubungan sareng caroge anjeun terus anjeun teh adus, terang adus Bu, mandi junub ibab, setiap bulu anu aya dina diri anjeun kabaseuhan hiji buluna bakal nyuhunkeun hapunten ka Allah Subhanahu wa taala, bakal nyuhunkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan bakal diangkat 10 kebaikan. Subhanallah. Terus naon deui ya Rasulullah, lamun anjeun hamil, lamun anjeun ngandung ku caroge anjeun, maka Allah bakal nyayogikeun pahala beurang nalir ibarat jalmi anu ngalaksanakeun saum dina sasi Ramadan. Bila mana dongkap peuting, Allah bakal maparinan pahala ibarat jalmi anu ngalaksanakeun salat tahajud. Subhanallah. Kang jalmi anu tos rumah tangga santosna lamun anjeun ngalahirkeun murang kali anjeun, terus anjeun teh gugah dina waktos murang kali anjeun hayang nen, saregot dina nen murang kali anjeun, 10 kebaikan bakal diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Saregot murang kali urang nen, saregot diganjar 10 kebaikan. Komo lamun si bapak anu nen cacak-cacak budak, cacak-cacak budak komo lamun itu pahala anu bakal disayogikeun ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang ku para sahabat bahwa kisah al-haula anu sakitu seueur pahalana ku sahabat parantos ngalaksanakeun pernikahan, sahabat naros, ya Rasulullah, ari ganjaran tikeun seorang suami naon? Ketika seorang suami keluar ti bumina milarian nafkah, salami eta si suami milarian nafkah damel anu di kantor, anu di sawah, anu di pabrik, anu di mana wae, ingat hatena ka Allah, maka salami eta Allah Subhanahu wa taala bakal nyawiskeun ribu-ribu karomah, ribu-ribu syafaat sareng mangribu-ribu kebaikan pikeun eta jalmi. Subhanallah. Margina anu teu acan nararika enggal-enggal geura narika. Anu teu acan 2 kali. Lah? Si tahu. 2 anak cukup, upami 2 istri bangkrut. Allahu akbar. Subhanallah. Nyabonya ganjaran anak oge agung pisan. Sapatemuan malam Jumat. Ya, malam Jumat besok angge zikir heula, sholawatan heula, nembe. Lain ieu mah ibu-ibu geus salat magrib teh deres sarare. Bu, teu sim kuring anu kajadian. Omatnya punya teu kengeng obo dina malam Jumat. Teu kengeng obo bada magrib dina malam Jumat. Margi seueur di Bandung kajantenan dicabut nyawana malaikat. Entah salat maghrib panginten ka oboan jog goledak dina kasur kalangkung salat isya rek jeung dadana langsung eungeut, napasna langsung sesak, langsung ngaharewas kana cepilna man rabbuka, man rabbuka. Sadar eta si ibu, astagfirullahaladzim, buah ieu nu disebut maut teh dada eungat kalayan sesak, awak berat, aya nu ngaharewas kana ceuli man rabbuka ku sabab naon? Obo bada magrib. Si ibu geus teu kuat, erek dibentakeun geus cekel eta panon. Akhirna bu dipaksakeun, pas molotot malaikatna kumisan. Ternyata salakina mahrobuka. Aing katipu cik si ibu teh. Allah. Sugan teh malaikat. Nah, kumisan malaikat. Baik teh bapana mahrobuka. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kurang sholawat. Hidayah
Allahumma sholli wa sallim wa barik mugia wasilah na sholawat urang sadayana sing hasil maksad kalayan cita-cita amin ya robbal anu gaduh cita-cita kedawakeun dina manah urang tafaulkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena hamba Allah anu paling caket sareng Allah mugia cita-cita urang kahoyong urang sing enggal-enggal dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah dina pernikahan nyatana ibadah intina hirup urang ulah lepas di Allah subhanahu wa ta'ala, ulah lepas tina aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana urang hirup lepas tina aturan Allah maka tunggu karuksakanana. Ayana pernikahan menetralisir supados manusia itu maksiat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir zaman kualitas iman manusia semakin terpuruk. Akhir zaman ilmu bakal diangkat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan saur pidawuh Kangjeng Nabi imana jalmi umat akhir zaman ibarat domba hideung anu ngagaduhan hiji bulu bodas. Iman sapertos kitu di akhir zaman mugia urang sadayana sing kalebet anu bodas eta amin ya robbal alamin. Ayana pernikahan nganetralisir perjinahan akhir zaman bakal margina dina pernikahan hubungan antara suami sareng istri bakal janten pahala. Tapi bila mana perzinahan naudzubillah summa naudzubillah bakal ngulem laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bu komo upami di Bandung ngeri bu tinggal di Jepang budak SMP kelas 2 tos tiasa nyen robot cigah manusia. Budak SMP di Indonesia wis bisa nyen manusia. Karena apa? Karena perzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah. Bila mana hiji budak atanapi murang kali di antara hiji jalma ngalakukan perzinahan maka dosana tinimbang eta budak anu zina kolotna oge bakal kabawa dosa. Lamun henteu merhatikeun tina urusan agama agama anu kedah diperhatoskeun. Hiji istri anu bejat bakal nandingi 70.000 pamaget anu bejat. Naudzubillah summa naudzubillah. Margi gitu urang kedah dekat sareng Allah daya sanes inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal nanti Allah kedah uih deui ka Allah. Jangan sampai urang uih ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka tempat siksa, neraka tempat laknat, neraka tempat kesengsaraan. Tapi bila mana urang uih ke Allah maka urang bakal lebet ka surgana Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ari akhirat teh pangsae-saena kalayan pangkekal-kekalna. Mending keneh kekal di surga tinimbang di akhirat. Ingat, urang hirup terbatas lebet samemehna ke akhirat nyatana bakal menuju gerbang kematian. Hiji kisah nyatana Nabi Yuna Ayub alaihi salam salah sawius nabi anu paling caket paling deus sareng malakal maut. Sampai ketika malakal maut dongkap ke Nabi Ayub sok sanaos babaturanana, sok sanaos solmetna, sok sanaos CS-na, gentar karayan sieun kalayan rewas kadongkapan malakal maut. Ketika malakal maut dongkap ke Nabi Ayub, Ayub senantiasa sering nyarios, wahai malakal maut, aya perkara naon anjeun dongkap ke kami? Walar malakal maut, kami mah cuman berkunjung wahai Ayub. Sekian waktu dongkap deui. Malakal maut dongkap ke Nabi Ayub. Ayub selalu nyarios, wahai malakal maut, aya perkara naon anjeun dongkap ke kami? Kami cuman berkunjung wahai Ayub. Lamun anjeun uninga kalayan kami nyuhunkeun ka anjeun wahai malakal maut. Paparinan heula kabar, wartosan heula bila kami dongkap waktu maut. Bejaan heula lamun abdi maut. Malakal maut kusabab Yakub mengrupikeun sahabat. Siap wahai Yakub, bila mana anjeun dongkap waktuna anu parantos ditentoskeun ku Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, ku kami bakal dikabari heula. Selang sekian waktu, selang sekian tahun dongkap deui malakal maut kanggo nyabut nyawa Yakub. Yakub senantiasa nyarios, aya naon wahai malakal maut?
malakal maut ngawal ieu waktu anjeun wahayaku Allah manggil anjeun kami bakal nyabut nyawa anjeun wahayaku Yakub pun terheran wahai malakal maut anjeun malaikat Allah pernah berjanji ke kami bila mana datang ajal kami bakal maparinan kabar ke kami laras wahai Yakub tapi mana anjeun berdusta anjeun bohong malakal maut nundukkeun mastaka wahai Yakub coba tinggal ku anjeun anu kapungkur rambut anjeun hideung ayeuna bodas itu adalah kabar bahwa maut bakal datang ke anjeun kulit anu kapungkur kencang ayeuna terus berubah menjadi keriput itu adalah kabar bahwa engkau bakal maut bergulirna waktu bergulirna hari minggu bulan sareng tahun itu adalah kabar bahwa engkau bakal mati. Naudzubillah, naudzubillah. Pada waktu itu Yakub langsung tertunduk memohon ampun kepada Allah, ya Rabb. Ternyata abdi kajongjonkeun ku dunia. Dunia lebih menipu diri abdi. Dunia lebih nutupan mata batin abdi. Di balik kenikmatan anu parantos dititipkan ku Allah ke urang sadayana, soca urang sadayana, cepil urang sadayana, kalayan lembei urang sadayana, pamasihan Allah. Tapi kenapa tidak pernah sedikit pun terpintas di dalam hati kita bahwa kita akan mati menghadap Allah? Maut pasti bakal menjemput urang sadayana. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kain kawan jasadku terbaring kaku, tiada ada yang menolong selain Engkau, ya Tuhan, oh ya Tuhanku. Acan urang dongkap maut bangga urang sami-sami sadar diri langkung nyeurkeun ibadah ke Allah, langkung ngejar amal soleh, sisihkan urusan dunia. Bagi dua urusan dunia sareng akhirat, 70% kanggo akhirat, 30% kanggo dunia. Apa yang hendak ku bawa, amalanku biasa saja, bahkan ku sering lupakan perintah Engkau, ya Tuhan. Terlalu banyak bersalah dalam sadar atau tidak, ku derhaka kepada
kami atur hapunten kabodohan kelebatan simkuring pribadi oke sabara kaca mudah-mudahan lain waktu tiasa pendak deui kelayan mugia tepangna simkuring sareng ibu bapak sadayana janten amal silaturahmi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pak Kartos tuh Bu Pak Kartos tah gitu nianya Ibu sinareng Bapak sadayana sihapunten nu kasuhun jemar hampura nu katedah ieu teh pribados pikiran teh daningan dedehnya akan jantan murid Neng Risma Ibu Apoy sakula warga Bapak Yadi atuh almarhum tadi dugi kacing hararewos meureun uninga di alam kumitirnya jang nepi ka hayang dipenakan cenah kuno janten guruna anu jadi guruna kieu we ngodok si cepot. Alhamdulillah Ibu sinareng Bapak sadayana anu hadir di ieu patempatan cing dipaparinan barokah ku Allah tah sakitunya Bu Neng Risma ulah jadi tunggu silungan catang supanya Ibu Apoy simkuring sapara kanca atuh amit mungkur siapunten nu kasuhun saja hampura nu katada wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.